Iya. Iya. Wayang sing nang kelapa. Manusia nu kumaha. Tanpa awon tong isora. Tang tumor kayak ikan. Kanca. Bulan ade. Dina saban-saban rubah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun. Anu dimaksud kumaha ade. Sok mindeng kabanungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureureureureureuh. Leres. Angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan kanca. Tangtos. Leres. Saperti anu karanapan ku marcapada ayeuna. Kumaha tah? Kumaha Den Sobi? Bencana alam di mana-mana. Leres. Longsor mah, banjir mah, kahuruan mah, gempa mah, gunung bitu mah. Lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasakan sa. Ancaman pangeran geus ti baheula. Yen ieu dunya bakal ruksak, bakal kiamat. Tapi di lain ayat netelakeun yen ieu ruksakna dunya ku polah-polahna manusia. Leungeun-leungeunna manusia. Buktos Nu mata yakin ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng kansa. Laras. Yen pangeran muarek nyiksa jeung ngaganjar ka saku makhluk angin makhluk kudu eling kana eta siksaan jeung ganjaran. Jadi cinekna kanza kejadian ieu jagat raya Pramudita anu terus-terusan ajab teh mangrupakeun beja pikeun ngabuktikeun ayat-ayat pangeran maha benar Allah. Masihan tangara Sabab ai bener teh aya sababaraha perkara kanza di antawisna Den kumaha? Hiji bener ceuk Allah. Bener ceuk Allah. Dua Mutlak absolut. Dogmatis. Teu tiasa dirobih deui eta. Teu bisa dirubah deui, teu bisa. Oh tiasa. Anu dua Kadua bener ceuk ilmiah. naon eta? Katilu bener ceuk filosofi. Kaopat bener ceuk hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas. Suara terbanyak maksudnya. Atuh teu matakna ontong pasea jelema na eta we urang paseakeun da anu opat bieu. Opat di urang padung dengan Sora mayoritas teh sora umumna di urang panon poe biji ti mana kanza? di wetan. Di wetan. Mohon. Ceuk ilmiah masalah. Nah, Sabab da panon poe mah cicing setiap anu bijil maju. nah. Ilmiah teu narima da panon poe mah cicing da bumi anu muih kanza. Bumi berputar, matahari tetap diam gitu. Tapi filosofi ngebenerkeun palasipah. Filsafat menerkeun naon? Ceuk falsafah ke di mana panon poe geus bijil ti kulon ieu ruksak dunya. Anu dimaksud bijil ti kulon teh kumaha panon poe teh? Da ayeuna mah di wetan keneh raraosan mah.
tapi ilmiah bakal ngejegak grafik lamun bener-bener biji ti kulon panon poe nganu harti bumi teh malik muihna sekaligus ansur ieu nya. Oh, nya atuh malik. Tungkep atuh alam dunia teh. Ari panon poe biji ti kulon sabab ari panon poe teh kahirupan kan sa. Tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus kabarat-baratan hartina panon poe biji ti kulon. Allah. Pakaian, Mohon. adatna, budayana, Geus kabarat-baratan. geus kabarat-baratan bangsa urang geus gengsi tangga dahar kulub sampe anu dihakan teh hamburger hambur duit ger pasea Hot dog, fried chicken dan king donut poho kana kabudayaan sorangan kadaharan sabab naon ieu spesifik urang mah lauk asin we ngono lauk asin we produk dalam negeri. lain ulah beuki nu kitu pek wae ngan ulah sul budaya ulah nepi ka jati kasilih ku junti kan sabab naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan ruksak tah bangsana nya kan sa Geus hampir bukti ayeuna numawi ayeuna para juata marasanga juata para manten bayar-bayar bakal nurunkeun wahyu cakraningrat saha jalma anu kaancikan ku eta wahyu cakraningrat dina harti bakal nyebarkeun turunan-turunan anu saroleh kan sa geuning eta tos aya sabab ari anu soleh teh bakal ngajait nasib inung bapa ke yaumil akhir anu bakal melaan ka urang teh hiji harta anu dijakatan anu disodakoh jariahkeun kan sa kaduana ilmu anu diamalkeun katiluna anak anu soleh wah eta anak nu soleh geuning baewon ai cara jeung katangtuanana lamun jalma hayang kancikan ku wahyu cakraningrat nyaeta kudu daek nyepi diri ngisat awak init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah tatapa di dieu di alas ti brasara kaula teh ieu jadi pamilon ti nagara Dwarwati pikeun tatapa nyaeta supaya kaancikan wahyu cakraningrat ai ku kaula mah moal kaberik da kaula mah geus kolot iwati budak ngora nyaeta Samba Purwaganda putrana Gusti Batara Kresna baka tatapa Allah den sama yap ka dieu den sama yap den sama kader leres mangga den aman now katinggal kumang sapertos anu ragu-ragu anu cangcaya kalakuan mendeg mayong anu sarupa kitu bahaya kasih tenengkeun ludengkeun sagala papasoalan oge lu ragu-ragu sadaya-daya paman tangtungan kukuhkeun udagan kayaknya kesebat sareng disebat makhluk nu pangsarakana nawiti hayang ati makhluk sanjana aya eyang atin Anggur sirim titaliti tekad ucap eyang atin da bear budi saradak paras hirup sugi ku pangarti tetir barita wa kayang widi
nanggi pakaes waktu bunga jengker bingung Pak Haji Sidi tang tuku urang kapanggi ikhtiaran masing junung supaya lukina badan kang pilat supaya lukina badan Bingah amarwata suta bingah ka giri-giri bingah amarwata suta bingah ka giri-giri ka giri-giri para dewa parantos ngumumkeun ngabewarakeun yen bakal nurunkeun wahyu cakraningrat ti sawarga Maniloka samar capada parantos aruningaeun yen saha-saha anu kaancikan ku eta wahyu cakraningrat anu dilungsurkeun teh ka ieu alas ti Brasara lamun kaancikan teh mah hidup ku eta wahyu cakraningrat hiji bakal jadi jama anu soleh bakal nurunkeun anu saroleh sedengkeun jama anu soleh teh nyaeta anu dipikahayang pisan ku balarea sabab jama anu soleh mah bakal guna hirupna boh keur kapentingan negara bangsa katut hirupna jejeg dina agamana waras kaula nu hartina satria pinilih hartina satria piningit bakal kapingit ku rahmat pitulungna pangeran cing yakin jangjina pangeran saha-saha jalma anu salilana dina pengabdianana langgeng teungut kalinuan tegedak kanginan 5.000 malaikat bakal turun ngaping kanjeng cing yakin wayahna kudu peurih lamun hayang peurah jalan ka sawarga meremet ka kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara balangsak cinekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan cing mangdek nanyakeun ka hidup naon sababna dina diri hidup nepi ka loba halang loba haroyam loba mung loba sieun naon sabab wahyu cakraningrat yakin muak entep di putra sebab pangna ngabogaan keyakinan model gitu rumaos putra mah jelma anu sasatna balaga digdeug sanaos Kangjeng Rama hiji raja bari Batara nyata Kangjeng Rama Prabu Batara Kresna bari padaha putra teh rumaos sering nongong nukang disapengkeun Kangjeng Rama sama putra teh apa mang oge apa sakali malam minggu ngabonceng awewe tiluan di kamar hidup muni dina sorolok teh PCD porno wungkul botol minuman keras
can narkoba memang mangapa saha polisi na anu bisa daek newak da mikir 2 kali atau newak anak raja dinanya lagi ditewak da atuh pukul itu butuh duit itu makanya mpe ditarimana ku oknum mah da kabeh di dunia setiap naon-naon oge tetep bakal aya oknumna polisi aya oknumna tentara aya oknumna seniman aya oknumna wah rupa-rupa we organisasi anu aya di alam dunia ieu aya oknumna naon filosofina Bapak Tani melak peuteuy teu jeung hileudna tapi kunaon di mana eta peuteuy geus peuteuyan hileud ujug-ujug aya di jero peuteuy cacak kana peuteuy nu leutik komo kanu gede wajar dah di dunia jadi dumeh urang teh moal kaancikan rasa pesimis dina diri teh moal kaancikan ku Wahyu Cakraningrat teh bongan urang sok daek kitu timalan tunggu di paru catang dirumpak timalan sabenerna eta Wahyu Cakraningrat teh bakal asup teh ka jelema nu kitu tapi ka jelema nu tobat jelema nu babalik pikir wajar ai jelema mah komo bari jeung budak ngora sabab naon sabab geus natrap manusia hirupna di alam dunya teu cicing dina hiji martabat osok kasalahan jeung osok kabeneran tungkul manusia mah tempat keluluputan tangah tempat kelepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajin tara kapake isuk eta jelema saha jelema anu geus bener ti mimiti hirup anu bener salilana saha ti mimiti Nabi Adam nepi ka ayeuna reuah jelema saha nu tara salah teh saha kabeh ge sok kasalahan kabeh ge sok kabeneran ngan aya nu tobat jeung nu henteu sakitu tak ayeuna hidup lamun hayang kaancikan ku Wahyu Cakraningrat pek geura niatan innamal amalu biniat geura tobatan tobat hartina tobat teh moal rek sakali-kali deui sakur anu dilarang ku agama jeung dari agama sok tatapa geura abdas para antos abdas mah heueuh niatan dina hate sok geura tatapa di dieu bisa sasajena mah hate we nu bersih sasajianna mah nyaeta nutupan satria timbalan kaula nun panon ulah rek sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleunana ceuli ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana irung ulah saambu-ambuna lamun lain ambeunana sungut ulah saomong-omong lamun lain timbalan kaula nun heuh karti karta heuh biasa sing apal kana adat kolot kacang teuing bang teh ngomong teh sok tapa mangga kaula nu sok mimitian rep sidakep sinu tunggal mateni bebahanan catur dia catur ananing opat dria angan-angan siri budi cita rasa hiji ngeus sok sase mimitian ayeuna pamasok dilongokan kumang dilongokan ta ieu teh leuweung teh disebutna ge tibra syara ai syara teh syariat pek ulah nepi ka kabedol ting ku urusan syariat tingkatkeun kana hakikat tina hakikat kana tarekat terus ka makrifat ka itu terus iman tauhid makrifat Islam bakatuna ai Islam teh salamet ta eta kasalamatan teh dina gawe buktikeun al islamu mang salama muslimuna bilisanihi wa jadi ari umat Islam anu sok saling salametkeun jeung papada baturna
kulisana jeung kuleungeuna timbalan sok tiup kumaha jurig nyingkir setan nyingkah tuwana tuwani tuwawu ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah urang suring datulah nun Gusti ieu pun anak nada papadang ati nu ngadeg na tungtung ati hurung tanding damar hurung mun corong tanding sarangenge kadia bulan 14 caang padang narawangan saang kagungan Allah sadaya bi kudratillah bi iradatillah bi fadlillah bi idnillah bi aunillah bi ilmillah bi rahmatillah baik cing husuk nete kana batu memang keadilan pangeran temunguh jama kumaha istuninya welas asih ka makhlukna asa kayang tang tuparang tengah beda-beda tenang euy ti bongkokna ieu putrana Prabu Batara Kresna tatapa maksad palaikan sikan kuwahayu Cakraningrat leres ngadak-ngadak aya nu ngagebur hurung di awang-awang cahaya gilang gumilang lungsur ti luhur Loracak ya sesekar ningwang Nora cahaya sekar ningwang cakaya gilang gumilang gilang gumilang Nora cahaya sesekar ningwang cakaya gilang gumilang Cahyana hayun sasmita Cahyana hayun sasmita ya ngadak-ngadak sato anu aya di alas pring ganding ansala alas wanawasa ngeureunkeun kagiatanana ajrih aya cahaya anu lungsur ti awang-awang Samba Purwaganda kaula nampi pangulem yen kaula kudungan sik marengan anjeun dina sajroning hirup boh dangiangna boh ilmuna jeung sajabana bungan kaula diundang ku anjeun kaula mah mung ukur dek ngaharewosan we eta mah digugu nuhun teu digugu kumaha anjeun kaula dek marengan anjeun dek asup ngabaju miraga sukma sabab kula mun tea mah ku anjeun susuguhna cukup hartina teh sasajena kumplit kaula moarek ngejat tina diri anjeun asa anjeun istiqomah jejegan ceug teu ungut kalinuan teu gedag kanginan ayeuna mah tapa teh ngan ukur ngundang kaula da tapa nu sabenerna mah init bari cicing lumampah ulah ngalengkah jadi lamun init-initan teh hate mah cicing sanajan eta suku ngalengkah hate mah cicing
cicing dina pamadegan anu utama ka pribadian hiji patokan anu utama dina harti ulah ungut kalinduan ulah gedag kaanginan teh heug kaula dek asup marengan anjeun sakumaha anu dipikahayang ku anjeun jeung dicita-cita ku anjeun kaula asa diwadahan ku anjeun anu bersih mudah-mudahan aya cahaya nepi ka kitu ngagebur cahaya rezekina budak teh geuning watek urat mas aku kitu mateng maruteng anak berat kukuncungan bapana teh luhur wibawa luhur komara jauh jeung wibawa komara panayagan mah dagor aing tuh kaula dek asup ngabaju miraga sukma kaula teh ngimpi henteu bieu teh aku maha kitu Aden karaosna kumaha aya nu ngaharewosan ka kaula yen geuning kaula nu kaancikan ku Wahyu Cakraningrat teh kan sa leres panginten lain beja keur mah putra raja bari kasep loba duit kaancikan ku Wahyu Cakraningrat bagja keur kaula kansa moal aya deui anu bakal bisa neruskeun kerajaan nagara Dwarwati lintang ti kaula bagja sagala rupi pasualan ti pangeran tes tengah guluntung hiji pasualan tapi tetap aya positif negatif artina setiap nurunkeun bener bareng jeung salahna setiap nurunkeun hade bareng jeung gorengna ngadak-ngadak ieu tempat seungit lir kastori angin-anginan si horeng aya putri gelis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nunuruban widadari lumungsur ti kahyangan ngalangkung kaya payuneun samba purwagana anu parantos kaancikan ku Wahyu Cakraningrat datan niratang ngademan datan niratang ngademan upa kulingan rana bene irah kingkang prata kanca Aden ieu nepi ka mulus kieu awewe Gusti alus laur hade tangtung gelis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat kanca cacak tukangna karena eta punuk mani mulus aduh eta punuk nepi ka kieu Nyai tobat aduh punten manawi teh aya jalmi kaula nun kana sekolah teh ngalamun milarian pijalaneun kedah ka mana dupi salira teh
upami dipersanten ngaran kaula teh Cakrawati leres kaula nu sae pisan tah kakasih teh di mana anu mawi kaula teh bade wangsul ka lemur kaula teh wangsul ti paguron luhur neraskeun ilmu panemu jampe pamake ayeuna bade wangsul heula kaula nun nah di palih mana eta di laneuh kaula nun oh ayeuna teh bade kateo nuhun atuh oh jadi ada teh jadi bade mulih muhun laras kaula nun salira teh Dewi Cakrawati laras teu acan kagungan caroge anu mawi saha anu bade sudieun atuh ka kaula jami urang kampung Baulisung aduh bodoh lalaki lamun teu daya ka jalma model ge cacak teh di make up nepi ka kieu komo upami eta rambutna di rebonding aduh sanaos sanes bulu soca palsu tapi cureleukna luar biasa ngeunakeun atuh akang teh ngaran teh Samba Purwaganda kakasih teh Samba Purwaganda leres di mana kaula nun kaula teh ti nagara Dwarwati ngenakeun akang teh putra raja nagara Dwarwati Kangjeng Rama kakasihna Prabu Batara Karsna Raja Ongkoh Batara Ongkoh geningan aya di nu mawi akang teh nuju ngahonta cita-cita hoyong diancikan ku Wahyu Cakraningrat kumaha parantos kalesan teu aya di jami seueur pamilon ti tiap-tiap negara ngintunkeun para nonoman tatapa di ieu ti Brasara pikeun opalai kancikan ku Wahyu Cakraningrat nanging da Wahyu Cakraningrat mah hiji ngancikna ge ka kaula nu sanes lewat kinten-kinten upami leres teu acan kaungan caroge upami ieu mah dipiliheungkeun ku kaula kersa berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak kaula upami kitu macarana nanging kaula teh da nyakitu ingis kurisi rempan ku kayaan maklum pangawakan awewe mah eureut lengkah kaula nu kalayan sok ingis upami ngengengkeun putra anu ningrat mah kaula teh ingis dinya nyeri maklum kaula teh jalmi laib jalmi teh aya kagaduh ingis melengkung bekas nyalahan kaula nun teu beda kaula mah awewe teu beda ti kembang dipihegar mun keur ligar langing di mana kemang parantos layu hartosna teh ruksak parantos teu aya cahara deui ingis disingkirkeun tos layu mah dikantung kitu kaula nun hapunten ih teu naon moal janji akang janji hayu urang sapapai samanis sabagja jeung sacilaka moal dinyeri moal ya nuhun we sateuacan ge kaula nun kaula teh ngeureun bagja ngengengkeun putra raja katurug-turug salira teh anu kaancikan Wahyu Cakraningrat kersa mangga teh teuing kaula nun upami parantos ditakdirkeun maku ilahi ai kaula mah dulang tinande nanging upami leres-leres nyai cinta ka kaula bakal jadi jodoh akang kumaha upami
dina waktos ayeuna da jalmi teu aya kinten-kintenna birahi anu ngancik dina dirina ieu samba purwagana parantos teu katahan deui kumaha kinten kurawat kacubuk cabak kaula nun sanes muhrim kedah ngalangkungan heula hukum tika nah teu naon ai jodoh mah ai kersama upami didinya cinta ka akang cinta ka nyanda teu kedah ngaliwatan hukum tika heula Ke kanggo saha ayeuna kanggo saha? nyanjang ji mah burung ditika ulah waka kaula nun sagala rupi oge kedah aya persetujuan sepuh ai sepuh mah kumaha urang upami jalmi tanpa diridoan doa ti sepuh bilih melengkung bekas jalahan kaituna urang sami hormat wae sepuh bos sepuh didinya bos sepuh kaula margi eta teh anu ngagelarkeun urang ka alam dunya inung anu sakitu ngakanung 8 bulan inung ngakanung tapi inung tarapunung datos takdir tinu agung sanaos nyerina kalangkung-langkung dina waktos ngalahirkeun urang teu seueurung sing ka inung tapi inung teu jadi pusing mangga urang hormat heula kaula nun eta jimat urang ieu mah kersa ku akang ayeuna kelana da ku kaula ge kahartos ulah waka kitu kaula nun ampun teuing mena ulah dugi ka kitu mena cing piconteun balar nah aduh Cakrawati ini lompat ka mana sagedena ge tanaga anjeun dipaksa ku Cakrawati nafsu birahi ngagudug-gudug dina wujudna atuh ieu teh yakin Wahyu Cakraningrat anu parantos ngansik nyarengan nyaeta teu kiat ngejat tina wujud samba purwaganda kitu kaayaanna samba telebar karena pagawean anu sakitu hese capek susah payah kaula diusir ku anjeun samba perjuangan anjeun sia-sia aduh ampun paman naon kasep silakan paman aya naon mang sabot kacai heula beuh naon sadaya-daya tiwas naon Wahyu Cakraningrat ngencar deui tina wujud nah bisa yakin kitu maksudna sing percanten Wahyu Cakraningrat teh parantos lebet ka kaula kitu nanging aya istri ngalangkung putra teh tahan uji bade digabrug teu kiat mental atuh celeng deui we Wahyu Cakraningrat teh aduh Dasar si coner gogoda teh gogoda sama piraku di leuweung kieu aya gegewek gagal bari jeung sosorangan aduh ampun sampah eta teh jebakan samba di lelebar hese anu kitu kabeda-beda teuing aduh lain di lelebar teuing sama kalah ini ya uluk eta geuning kabeda-beda teuing teh
Sadaya geus balik. Ngan ukur kitu jeung kitu setiap jama anu merdeh palai kaancikan sadayana diancikan nanging tekiat nandangan gogoda kitu kaayaan sanes ka saurang dua urang tapi seueur anu parantos kaancikan kat sarios ieu pamilon ti nagara Astina putra Raja Astina anu kakasih Raden Mandrakomara anu jadi puruhita nyaeta Resi Drona. Para Kurawa ulah gandeng teuing ieu budak dek tatapa awas. Payungan anak sang kanola kahujangan pagi sidik anak sang kanola kahujangan Sing kuat kasep keun da dilongokan paman-paman hidup kulon wetan kidul kaler sayaga bisi aya mau ngamuk gajah meta dijaga Pagar pitis dari juti. Kadang-kadang ulah kadang tengah. ketika sedikit salaksa kaberatnya matelangan nyantel mantel kamu kedapat tuhan Halangan atuh. Jeung kuat maneh teh Mandrakomara bisi aya si kusi ulu-ulu gelaga kencana mau nganyuk gitu mau ngamuk gajah meta tah pikeun tah kanu kieu sing kuat maneh Mandrakomara lain sama Mandrakomara teh anak Jayudana nya poho ngomong masalah pajanu merek ditutur dinangkit yang hati pas padang hati di palar teyetin hang tertangkapu Sumbing teh yetim. Tatram salabat ning ati teknetis pas kaya kinan pasti
turna ruat Balajaya Dangiang turna nginang ruat Balajaya Balajaya mudah-mudahan doakeun ieu tuang putra bener pernah teh emang kayaknya mah muang alo hidup anu kakasih Mandra Komara Lesmana Mandra Komara ieu sanajan bari jeung hirupna di PPN salilana ku harta jeung kakayaan bari jeung anak nate ngan hiji-hiji na lalaki mah awewe hiji lalaki hiji numutkeun kepercayaan eta mah kudu diruat teh ai diruat nate hartina ai karuat ruatan teh hasa tina kecap ruat kuat dikuatkeun imana dikuatkeun rohanina dikuatkeun jasmanina dirawat ongko tak ku cara kieu teh saolah-olah ngaruat muga-muga ieu tuang putra teh cingkan-cikan ku Wahyu Cakraningrat anu dibewarakeun ku juwata marasanga juwata Parlemen Banjarbaya hah suwun doakeun ku sararea ulah gadeng teh kumaha atuh da ieu mah boga anak tatapa dek ngondang Wahyu Cakraningrat der dihandap gara raple minum-minuman keras mawa oh ieu kaleuweung teh der mawa inuman kumaha ieu teh nah ada eta mah kabeuki karesep ongko tong boros salira pemajikan yarek diserahkeun ku aing mah tadi dieu arti kurban teh realisasi tina ngorbankeun doma dipeunci teh wayahna korbankeun tah anu dipikaresep ku jiwa anjeun kana urusan dunya lain ulah dudunya eta urusan nu kitu patut korbankeun karesep teh sakur dipikaresep teh bakal pegat tah eta sing emut ka dinya cing inget karunya ieu budak anu sakieu husukna hampura adi nu kieu teuing mah atuh dina botol teh siana ci asak herang dina kieu lamun teu nya aing didodet jelema kitu demi Allah aing mah tobat cing kuat kasep duh cing kuat cu pek didoakeun tong keung tina soal anu kitu patut mah jurig barakasakan ganarawo tong keung tong sieun teuing da jelema tengah hareureja deh ka aing mah datan nirata ngademan ewu pagulingan rana datan nirata ngademan ewu pagulingan rana dene irah kingkang prapta Wahyu Cakraningrat anu sasatna keur nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesannya yang dimana kuringnya cicing dimana kulanya nyayang nya iya aya jami anu keur ngosongkeun diri hiji nonoman sekeseler Prabu Duryodana anu kakasih Raden Mandrakomara
dina manahna ngahayang-hayang ngahiap ngahayu-hayu atuh ieu wahyu cakraningrat lumebet ngancik na baju merah ka sukma ka ieu mandra kumara lilir yang merbangun aduh lilir yang merbangun kaya ngimpen saresa kedapan moal dibere nyaho kabeh oge ku kaula yen kaula geus kaancikan ku wahyu cakraningrat parantos ngancing bagja den bagja hirup geuning eta teu kedah lami-lami tatapa sakedap langsung sihore ratusan nonoman anu keur tatapa teu sirikna sakuring bungking ieu alas ti prasara dipake tatapa ka kaula ngancikna wahyu cakraningrat bari nemedak eta teh neme datan nirata ngademan datan nirata ngademan ewu pakulingan rana ya kayak itu kaulah teh ngimpi gitu nah kumaha nyai kaulah nun kapunten kaganggu panginten saha kaulah pada ngiring ngaliwat kayaknya kaulah nun kapunten kaganggu inten dupi kakasih teh ngaran kaulah teh Cakrawati di mana pada wangsul kayaknya kalaneh kaulah nun wangsul tipu sirdaya ngenakeun atuh akang teh ngaran Mandra Komara putra raja negara Astina nampi nuhun atuh bagja dinten ieu keur kaula tiasa ditepangkeun sareng putra raja ti negara Astina sareng Den Mandra nuhun kaula nun Cep Mandra nah hanteu sareng Omas salame ka Omas sareng ka Mastur non tacan kawawancara oge tacan kaula teh kaula nun saha anu sudieun atuh kaula nun ka urang kampung Baulisu make rumah sagala lain puluhan deui ratusan kabogoh kaula di negara Astina moal aya awewe cara model kieu maklum kaula putra raja saha anu embung saha anu teu kabita baingan olok kabogoh si Aden mah model si Dodi tapi kakara ieu nempo awewe aduh ningal istri geus kawanti-wanti anak kabina-bina nyai upami leres salira teu acan kawawancara oge upami ieu mah dipileuheungkeun ku pun kakang kersa sadaya-daya kaula nun ampun kaula teh isin entok isin hayam kampung tapi kanca kumaha Den tah lamun teh mah ku kaula ieu awewe di rogahala dina harti sah nu rek newa ka kaula kahiji sanu mewak sanu wan atuh cenah urang kampung bapana alah bira urang kampung dibebenyokeun dua gepok teh Den penastik sayang tumampara Mandra Komara tetahan birahi anu ngansik dina atina lajeng ieu Dewi Cakrawati maksa digabrug maksa digalentor nanging tina ieu tempat leungitan peluhilang tanpa karana ngejat sapisan nyai
Kasep lain tebetah bongan kula diusir ku kadengkian anjeun. Paman, naon Kasep? Paman. Oke, yang aya naon, Cuk? Wahyu ngencar, Paman. Pak Wahyu dispenda? Sanes Wahyu Cakraningrat, Paman. Ngencar kumaha? Tutut saya lah kayak tutut, Paman. Udah. Kasep para Kurawa. Ulah. Silaka Wahyu ngencar deui cenah. Ayo dulu itu ayat cahaya nu ngeblesat. Ayo udak. Angger citrak si Dumara Saparto Maru bilu paksa daluk cita daluk Citarayuna bumi kata wikata bunga wikata jaja wikata jeung sajabana henteu kapapaya nu 100 mari loba teuing. Pokona mah sararea kumkeun. Ayo udak tewak. Kacarios pangkulona nyaeta dina luhur cadas anu ngampar Raden Abimanyu pamilon ti nagara Amarta ti daerah Madukara putra Arjuna Panengah Pandawa anu nuju tatapa disalebakeunana Astra Jingga sareng Dawala anu parantos bade nyayogikeun bilih Abimanyu gawe tina tapana. Kakang silaing kade kitu cu ulah ngagarewahkeun teuing jang kade keun dewek dek nungguan anu tatapa kitu ka barudak ja Kang ngaliwat tadinya. alah Wararaas. eta syarat tongeret nepi ka kitu duh aya keneh di dieu mah euy Aya kene di leuweung di kampung. lu naon Turaes raya. aduh tong seur teuing ngareret bilih disebat teh gablek pucus Make jeung tong ecelok sagala. kaituna mah tong ucelak ecelok bilih teu kabayar aduh hulujeng tepang ieu ka Payayat ka Bapak Romeli wo pengamat teh euy nya cing panjang Yuswa ageng milik sakula wargina Akang Pak Insinyur Ernawan deui. ka Pak Insinyur Ernawan Di Dinas Peternakan Pak Hera Kang Deni Rukada DPRD
sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD. Aduh, komisi D teh. Laras. Kabupaten. Heeh. Eyang Atin. Tos sehat deui Tos sehat deui. Sareng si teh na ka dieu. Tuh ayeuna nonton pe TV. Si Ma Ageng ti Bogor indung dewek. Di Baranang siang. Baranang siang cing damang ma. Sehat. Ieu tuang putra kieu we geuning ngala duit teh. Alah, Pak Haji Ikin ti Panumbangan Ciamis nuhun tarumpahna. Oh, Pak Haji Rahmat. itu Pak Haji Rahmat leunengo, sareng Pak Haji Wahyu, Pak Haji Asep. Pak Haji Hamdani. Parulah Wilson. Koma Pak Haji Apong meuni anak kok. Eta Kang Jajang Sari Jadi. Kang Jajang Sari Jadi na jadi itu aduh. Kacan kulam nuhun. Nya. Wah, deukeut Pak di sini. Siapa anen deui itu ti si Gareleng pasarikan heuh. Pak Haji Oro. Pelurah Jaki. Kasep anak Kang. Aduh itu Asep anak meuni teu ngiring. Jika nama keur nanyaan Asep anak. Aduh sanes ngiring teh ka rombongan anu sanes. Oh, jika nama Alah boga domba deui dewek ieu euy ti Paohan. Ti Pahoan. Heuh Pahoan. Alah beres. Ti Holis Bandung lo dicecep dewek. Beres Kang Gento. Tumeh dewek ditinggalkeun paeh ku si Seta. Seta. Heeh, kabebeng guru sampo dulu. Mohon karacunan Kang. Oh isi apik teh kitu Kang aya. Pak Dedi itu tidak go resort. Aduh. Pak Haji Dedi. Oh Kang Haji Sansan ti Arjasari dulu. Aduh nengo jeung si Sarkaep. Besar KFP. Alah ampun cing Pak ya. Haji Apo eta ngomong. Alah. Ya. Tadi kasih dewa lagi cu. Alah. Dulu itu Bapak Haji anu can ka Mekah. Kalau eta Ujang Mulyono ngeber-ngeber panah. Iya, Ujang Mulyono ngeber-ngeber panda nuhun ah. Kalau eta dawa. Jika Kang Nanang gitu tegar kamu potongan doma gitu bisa nih. Aku mahawe atulah anu penting mah. Hah? Iya, ngabobotohan doma Kang Oman Batu. Asap jengke. Karek sabaradin tan dunungan teh tatapana. Karek teh 2 poe jeung ayeuna. 2 poe. Lamun dewek 2 poe titah tapa jika nawa tadi ge barang ditinggalkan ku bapak teh mun jok kedawak kae ngana sasajen bebeda ku karuhun dewek mah dina bulan puasa we pan puasa teh sabulan batana 40 poe wah eta mah overdosis kan tong ngeret
sajadana melung tobat